Ada di kebun kelapa teh aya kan? Naroskeun aya. Toet mah sok baceo aya. Mohon. Ayo, mangga. Atuh di kebun kelapa, kadana di kebun jamu, neangan manuk toet mah. Di kebun kelapa mah tuh bajing mah aya. Halo? Ya. Iya dari Abah Goyobo ada Abah Gokil. Tok bilih hayong terang manuk toet mah ka dieu aya di dieu. Tah, kitu geuning teh cenah tah. Kiringan tah Goyobo terus geun. Aya manuk toet di tah. dieu. Mangga nuhun. Tah, ieu tukang euy gara euy. Si Pais jiga nu heueuy baheula mengiriman Surabi. Ayeuna mah geus maju euy geus teu inget. Nya sing bahe teh Surabina. Nyaan aing mah ai si Mang Jojo mah geus teu kudu dicalukan euy. Da biasana sok pecunghul dina eueuhna ge anjeunna mah eueuh we. Sarwana aing mah rek buburek Surabi yeuh. Kesadaran secara bangsa Indonesia. Halo. Assalamualaikum Kang. Salam. Kami sareng Saladin teh marupkeun. Saladi benten deui jenengan manuk benten-benten. Oh gitu. Oh. Sareng kacapangan teh kumaha Kang teh? Kacapangan teh jadi bahan omongan orang gitu. Oh. Misalnya teh kieu pemain Persib teh sa anu jago di tim Meksiko teh. Bekamenga mah nu hideung ieu nu hiji deuna teh. Tah Barkowi, eta Barkowi jadi kacapangan eta mah urang Bandung mah mah gitulah. Jadi bahan cerita, jadi bahan ucapan. Mohon. Mohon. Sareng anu menurut tokoh teh kayak gini sempur teh bebatuan yang telah lama tertimbun. Mohon, setelah lama tertimbun belakanes bebatuan sarasna mah bekas pohon-pohon kuno, pohon-pohon agung yang sudah menjadi batu eta sempur. Oh, upami manggahang teh ca salakina bigahang. Abdi teh apa eta manggahang? Aduh. Halo. Aduh. Iya tukang bubur eueuh, aing tukang ieu eueuh. Ari urang ngebahas nyaanan eueuh dareun teh. Bae eta si Mang Jujung gitu sarua teh jeung Surabi teh kok. Nya jigana ana Surabina geus dijieuna tina taneuh. Nya teh si Pais teh basa teh nu mineng ka dieu. Si Wildan baladna eueuh. Halo. Yuk. Kang Ibing, kutang teh kawai Kang Ibing. Mulai kutang mah kawai leres. Wadah susu. Sanes, da we teh naroskeunna kutang naon tadi? Pajang payung teh pajang. Mohon. Pami kati non teh juga paku pajang. Aya paindan. Oh, eta mah paku eta mah teu kedah dilemeskeun. Teu kedah. Mohon paku payung tah eta ge henteu mun payung fantasi, pajeng fantasi tidak ada. Ari nggak bunuh diri mautan nyalirannya, nggak mautan nyalira aya. Sanes. Sanes. Bunuh diri aya kecap khusus ke bahasa Sunda mah. Sanes nggak mautan nyalira. Sanes. Anu eta di bahasa Sunda sok disebatna bunuh diri teh doraka. Turun Si ibu juga nanyakeun bunuh diri sekala aing jadi karareung. Maehan maneh bunuh diri teh. Mohon sanes make jeung ngamaotan nyalira. Mun lemes kitu make jeung ngamaotan nyalira. Aduh. Aya kitu eta anjing cepilna ngamai, padahal maksudna mah koprok. Aduh. Halo. Ibing. Kulan. Pami hartosna sabobot sapisanean sabatas salimangan. Eta teh mah tos ieu sekata lah membahasa Indonesia mah. Oh, gitu. Mohon. Sareng ieu deui bongkok ngariung, bongkok meongeun dina. Bongkok meongeun mah eta mah aya nu tongongna bongkok. Malah mah cenah mun istri bongkok meongeun sae teh. Ai bapak jig-jigana bongkok meongeun teh pupuh. Mangga sami-sami. Gelis mah gelis tapi bongkok meongeun. Ih sidig eta teh anu bongkok meongeun teh jelema nu eta nu semangat. Gitu. Halo. Halo Kang Ibing. Mohon. Tadi nguping Bang Bara. Mohon. Mau di Jakarta mah Bang Bara teh kumisan sareng jangkung, Bang Ara. Teu nyaho maksudna teh ngabodor teh naon aing sorangan ge lieur. Halo. Ya. Kang Ibing. Mohon. Pangin can eta nepang rame-rame teh hari naon? Hari raya naon juga? Teu terang abdi ge. Ya itu mesa we mah heula. Mohon atuh itu terang atuh. Tah ai pause teh naon pause nih cenah. Heureuh. Pause mah heureuh.
Terus, ieu ge tang reureuh gitu tah. Mohon. Ninggal aya hari raya naon teh namina teh? Masuk atuh ka para pendengar anu tararangan tapang walarkeun pangjawabkeun. Di walar ku abdi kan sorangan kayak Mangga. hari raya Galungan ya garelut ninggal rame. Kepipiluan si aing bisa ya orang Bali ngadangukeun. Make jeung aya hari raya Galungan. Nah, ini mau rame da anu misah. Rupa-rupa we. Halo. Oh, Ya. Hari raya Galungan teh salah satu hari raya di Bali nya kok. Halo. Kembang kowe teh kole. Kulan? Kembang kowe teh kole. Polet. Kole. Oh, kole. Kole nu tadi lemang eci kole teh tidinya nya. Ya. Esana istina cawu atau cowok kole. Mangga nuhun. Halo. Assalamualaikum. Salam. Bertu maros Kang. Mohon. Kahiji naon hartosna katambias. Mohon. Kedua menawi akang parantos maos Mohon. buku di arah pati. Mohon. Karangan Marga Sulaksana. Beureum jilidna. Sumuhun Kang eta teh saha tokoh-tokoh eta teh abdi teh gaduh tugas. Tokoh-tokoh dinya teh saha wae sareng naon eusina teh. Mohon. Pati. Hatur nuhun Kang. Mangga ke urang eta udah di arah pati panjang eta nama. Kieu we atuh aya lamun hoyong terang buku di arah pati, Kakak Kang Rahmat di Jalan Margawangi 5, panggereun imah Kang Ibing pisan aya buku baca bahasa Sunda. Tadi anjeunna aya lah. Canako eta Marga Sulaksana eta anu nyarioskeun eta mika titiran nen nya putra juragan nen anu resep eta di arah pati. Sok gara tinggal ke bukuna lah. Terus kela halo Ujung-wangi poe we. mohon bujumi Dupi hartosna kilang bara naon? kilang bara teh jadi kieu kilang bara mane mereka kolot atuh eueur-eueur mane tak kitu tidak usahlah untuk memberikan kepada orang tua ya buat kamu lah gitu Kilang. Nah. Bentenna sareng kilang minyak bentennya. bulan Bentenna sareng kilang minyak mah tebihnya. asami kan sareng kolang kali halo Halo. ya Halo. mohon halo Pak Ibing. mohon Badai itu marah sih badai neroskeun keun eta hari raya Galungan matos eta mah nya. Mohon. Aya mah nu serius ya. mohon Dupi namanya dina perkawis buku-buku gitu. mohon Dupi pangarang ieu RA Kosasih teh masih kene aya. oh terus tuh aya jika nama tos lami pisan ada kasih nusukana komik Muhun basa ti payun mohon komik wayang. eta teh mung aya dua kapung teh ada kasasi sareng urip. Muhun terus ya. Duka ayeuna aya keneh teh da pibaros teu patos terang. Mari aya kenalan pibaros ke kosasi. Namun kana jajamu eta mah. Oh, jajamu. Jajamu teh jamu teh. Mohon. Oh. Tur nuhun. Mangga sami-sami tebih pisan tina komik kana jajamu. Halo. Assalamualaikum. Salam. Amana wae tos pandi. Pan aya di dieu kita tadi. Tah. Alah resep lagu-lagu teh lagu sunat teh euy. Geunaheun kana hate. Nuh. Lagu sunat teh atuh ke aya kalian telepon kagok. Halo. Sapasidi. Mohon. Kulawa ka lagu. Manawi. Mohon. Adupi eta Andi Jago Tutukan teh aya bukuna aya sejarahna teh. Upami buku nama pribaros tak acan terang dangu tidak dongeng ngungkul namun saur urang leles urang Garut kadungora lersen aya kantos kajantenan malah salah sawios sesepuh di kota Bandung kapungkur anu yuswana tos aya ratus tahunna nyebatkeun aslina malah urang Cirebon Andi Jago Tutugan teh aya eta mah gitu ngan panginten direka ku carita dukanya tah Mahan. ya gitu panginten Mohon kapungkur man didongeng ku Abah Kabayan waktu saya. mohon ayeuna ge abi aya hiji genalan abi Andi tapi sok kana orai kepuguh sia teh mah boro-boro ditutugan lidinya imah di Jalan Progo Kira. Jadi dia udah berteman. mohon Itu kali itu kamar Gawangi kayak gitu kan. Sejarah Prabu Sidion itu aya bukunanya. teh aya rupina mah Oh, kayak itu ngetek. tapi duka aya duka cari tarusun ke Parahmatna lah Daya. Tapi itu kayak itu. mau Terus mau jadi sambut ku Kang Ibing. oh ente abdi mah tara nambut buku kitu lengkap abdi ge Enggak tuh. mangga sami-sami anu kudu dipilarian ku abdi hiji sek abdi ge buku beureum jilidna beureum kayas di luarna aya potret nuju ngadeg Lagwa Jago Tanjung abdi hayang buku eta fotokopi adu maca-maca Lagwa Jago Tanjung jenengan aslina Lagwa Daeng Pasore nya
Di mana cik bukuna kok? Sok pangangan ke kemai atau aing dibeli atuh naik kudu dibeli lantaran urang mah perlu eta buku eta Lagoa Jago Tanjung eta karangan di sadurna ku Ramlan asli eta mah riwayat autobiografi yang punya adik Mak Kuraga bahkan gurunya panjang tetek di Bugis di Makassar tuh jagoan bener-bener ta eta abdi hayang boga buku eta mah lamun aya saha nu gaduh cing kok di mana ku aing atuh disewa aing mah di fotokopi dibeli butuh pisan orang penting. Halo ini ya beri tuh maros ya teh. Mohon Ari benten Kanjut sareng Kunang naonnya? Sarasa mah dihijikeun itu berbantu karena kunang itu wadah ya seperti lamun urang anu ngalaanok maneh anu ngundangan. Oh gitu. Tah di kunang teh anu nyekelan wadahan nu ngawadahan gitu. Oh jadi aya perbentenan nya. Henteu sarasna mah cuman satu kata-kata lah satu kata Ente dipisahkeun Kanjut unang-unang teh gitu. sanes kunangnya Kunangnya. mohon teu Jadi sanes kunang gaduh. sapertos ge lah cerik batin lain cerik batin sanes gitu tah siga kitulah. Halo Assalamualaikum. salam Kang eta tadi teh Kang eta Mohon. kan tambias teh can kabalat. oh mohon katambias tuh kasasar raganya wa katambias cenah katambias tuh kasasar kuduna ka anu ya ka dieu kasasar dalam arti kiasan. Oh nya. Teu naon Kang? Nah sami-sami pan kasasar teh urang teh reka Banu mengkolna jadi kasasar jigi ka Majalaya tak ieu mah kasasar dalam arti kata kasasar dalam arti kiasan. Tuh mana enak kagegeloan tak ku awewe tak kade sia teh hayang lain-lain katambias tuh pan katambias teh kasasar nepi ka jigjig kanu teu pugu kanu segala gitu-gitu. Nah gitu hiji deui. Halo Kang iya Ibing. mohon Aya lagu Tong Tolang Bapa dinyanyikan ku Om Kusma. tong tolang bapak ibu ka Kusman ya langsung suunkeun tong tolang di ajeun aya tuh abdi mata raya sih malah mah jigana enak tong tolang buruk bahana ge aya kana tong tolang masih Kusman madu diurus. Halo Jadi, ya berarti mas Ari Prabu Siliwangi teh selarasnya teh orang mana sih? Jadi, tah eta mah kedah panjang nyariosna Pak bilih lepat itu sebenarnya teh bukan orang Indonesia gitu. maksud lain-lain eta mah orang Indonesia Pak Kan si Li, kena marga si. nya eta mah di Cina-cinakeun mah tiasa wae atuh Pak dikitakeun mah atuh si Komeng oge pan Komeng biasa atuh asli Cina mah lain si Komeng asli tah Oh, gitu, ya. mohon Jadi asli orang Sundanya. atuh da urang Sunda ge aya di kitu kan urang Sunda ti Cina kabeh atuh besok emutan ku pa nyi cian poci eta kepala asli bahasa Cina nyi cian poci tuh pan asli eta teh Sunda Bener, Heri. tam pan ban bitu asli pisan eta ti Cina nyi cian poci ban bitu tuh culang sajenengan culang Sunda oh ti Cina mah kabeh ge sarua culang Sunda tuh aduh. Halo Halo. ya Kang Ibing badan naroskeun. Mohon. Kan aya babasaan sangna teh kauntun tipung terus naon deui teh? katamang beas Mohon eta teh naon hartosna? ai tamang beas teh hiji kadaharan nu ngaranna laksa teh siga mie panjang namun tina beas mata kauntun tipung kata beas laksa eta sinyiran dari kata laksana. Jadi kauntun tipung kata beas teh laksana. Alhamdulillah bogoh kanyi eti tika pungkur teu burung kauntun tipung kata mang beas. Gitu, mohon Ya. Atur nuhun Kang Mangga Ibing. sami-sami. Halo Halo, Assalamualaikum. salam Kang Ibing hoyong ngadongeng. naon Ngdongengkeun. Naon we? ih mangga kayaknya Ya, yang rame ya. mangga halo Halo, ya serang Kang Ibing. sumuhun Upami ieu pan anak kuda belo anak muning eneng dupi anak abu naon. sia turuna balik sia rek nanaona nipu ka aing da aing apal beda sora nu lepon jelema atau sesatuan beda sia teh keur di mana tuh Di Banjaran, oh keur di Banjaran asal minang ka Banjaran maneh Putua rapat. oh bubuar
anak wakabul Bayu siap goblok pada tete ti maneh anak wakabul Bayu Eta cerita eta karangan saha? sa Ratu Ayu Sintawati. kieu maneh lamun rek ribut jeung urang teu kudu make telepon geus we kitu aing geuleuh ka sia teh nah deui cerita wayang nu sejen Aya eta Ratu Ayu Sintawati wah. ayeuna mah kieu maneh nyaritakeun pada Subadra Asrikani loba keneh Drupadi sia kudu nyaritakeun naon maka Dewi Sinta eta mah maksud maneh mah jelas hayang aya tutumpuran ai kitu mah sia teh dek manaran aing sama urang mah lain kuna naon cerita eta teh kok teu pati apa nya alah Tapi aya sedih teh cerita eta. sia memanyang wae aja tuh sia teh bukbis Bulan tuh abdi udah ke Taman Sriwidari lah. mangga ada Citruna Citruna mah jelema gelo nyaritakeun Dewi Sinta teh lain kuna naon memang nganggap ka urang akang meulina wayang marahwana cenah gelo jadi mun anu neangan aya istri neangan kitu teh kudu neangan Dewi Sinta kitu maksud Citruna mah padahal hari urang apanya boro-boro recep aing mah ka awewe kabeh ge nu dede nyarahun urang mengeus teu resep pisan ka awewe anu umur 80 urang luar negeri alah ieu ge telepon halo Kang Ibing, assalamualaikum. salam Abi nyuhunkeun pamunut, Kang Ibing. nyuhunkeun pamunut kumaha pan pamunut teh nyuhunkeun Nuhun. Upami karerasan mah gitu tah Kang Ibing teh janten wisata kuliner gitu supados katingal raosna tuangeun anu dituang le duh. naon wisata kuliner teh atuh Anu sok ngaraosan papasakan kita Pak. nya mangga hayu sok aya pasakana nu laras Nuhun. kitu ari abdi mah ari kira-kirana teh yeuh aya pasakana teh cabe jeung cengek ditutuak aja teu ngaraosan Jadi kan sok kuping aya surabi, aya martabak. nya mangga sok dapat di Surabi geus teu nolol deui bubur teh aya bade kumaha abi kuliner nu puguh mah kulimis ya ieu Atur nuhun Kang Ibing. mangga sami-sami duh jadi ingat Dewi Sinta teh si istruna aduh Dujungjunan jimat akang maduning pajuaran kembang soca buah kabu nu geulis mustika ningrat kudu kumaha alah sia truna aing ge belum lagu ko nah urang teh ayo we euy nelponan cing pilih lagu naon kok naon atunya da seueur laguna mah cing sok kok aduh aing mah aduh obatnya pahit lebok sia ada saya iklan pika gitu aduh ampun orang mah mesti wayah kieu ngeunah pisannya lamun aya surabi atawa bubur geus pangeunah-ngeunahna da urang mung aya wayah kieu kudu nyentuluan es batu mah aduh da mung teh teu ngarareunna mesti heuh tapi da ngaranna ge urang teh euy lain meuli nya puguh we meureunnan bangsa si Pais kitu ge moal daratang mentak anu kada tong ditanya kok lah nya antep we ya kitu cenah si eta mah teh diberes nya heuh di mana-mana ge geuningan anu ngaramen cenah lamun teu dibere duit sok ngarambek aduh urang mah heueuy we atuh aduh ieu nu nanyakeun rabeung we ieu halo ya Ibing mohon benaroskeun pangibing ari cucunguk sareng cenguk naon bentena cucunguk sareng cengunguk cungunguk mah teh aya ge ngaoang tungtungna cungungung ari nasuk di bumi eta nya sok aya teh ning Kang Ibing dina sela-sela eta ningan cucunguk teh mohon sanes cungunguk sanes nya sanes ari cucungung aya ge cucungung mah leres lamun ngasuh budak ari gog cungungung eta kitu mohon oh iya mangga sami-sami halo Assalamualaikum. salam sareng Biati Sareng Kang Ibing. sumuhun aleuh geuning ieu tadi kabogohna si Truna nelpon Nah, ki putih ni teu ingo deh. Umanya sok ngajeng jeruh kono batur itu.
bari jangan hunkeun. Yang jarukeun ka Asep Truna, oh batur mah hayang. Teu Alah Asep Truna mana ditolak siapa jodogan jadi. alim pegek Itu alim pegek. Truna entah mah panari amu mah guliper cenah geuningannya. nya si amu mah eta Tapi ayeuna mah geuningan aya nya teh amu teh nya. di mana? Eta dina eta Sasagon. Apaan koneksi jeung Gulliver. Kapan kekeh wae dengan harita cik atuh Gulliver ajakan. Ayeuna mah teu burung ngan milu. Geuningan aya nyeng cuek geuningan amu. Amu punten Bu. Kang. Kulan. Kata selaminya eta teh ka kuping paisnya. Mohon. Sareng pajujumnya. Aya 3 nu teu keun lami teh ka kuping teh. Mohon Pais, mulihan we ah. Pajujum, Mary. Ari eta mah atuh Kang. Sami eta ge. Anu katilu mah tong disebat atuh Kang. Nya duka ngadamukeun kene duka tara ayeuna. Masih kan. Wah, meureun. Duka dibebatkeun radiona. Tah, duka mun dipek-pek radiona. Piraku atuh ah. Sanes piraku da abi nu ngalaman mah menitara pisan we mah. Oh gitu. Nuhun. Neng ngalebat teng. Sono. Aduh, dayang dikurang ditulungan ka si Truna. Aduh. Bapak ucuk malah benunya da ieu. Nyanya Kang ya. Ki putih. Wah, ieu provokatornya. Provokator ieu. Aduh, ampun. Ti katu ngajak jarukeun teh kanu anu pantes. Nah, si Truna dianggap teu pantes. Eta teh sami jeung ngahina. Jika atuh kanu pantes berarti ulah kanu eta mah teu pantes beureun kitu. Truna lamun urang jadi maneh, urang mau maneh ngamukna luar biasa. Ah, yang terang we ngamuk nasi. Olah yang terang ngamukna. Yang terang we ngamuk. Makanya ngamukna si Truna gagah teu ngamuk kengsieun. Ningalina komo ngamuk. Jadi eta yang terang ngamukna gitu. Aduh. Sing sehatnya Kang nya. Amin. Mohon ngiring beres sungkawa deui nya Mohon. Mohon atuh eta kepuki putih eta teh. Mohon. Saya opieunnya mana hujannya. Itu teuing. Sih katu pais pajujum kintunnya. Ari nyaralaah keneh mah. Kakang Haji. Sumuhun. Putih gitu. Mohon atur nuhun ah. Mangga. Eta atas tatan Bimbang. Mohon. Duka tuh acan atas nama si Kokon apa? Bang Koko teh pang puter sih. Oh atas. Dan namanya Jol ieu teh. Wah, gampil lah. Si Depok. Mohon atur nuhun Kang. Mangga sami-sami. Neng lebat neng Mary Dian sok lebat Diana tah mohon nuhun. Nah. Halo. Halo Kang. Yuk. Duh, tak Bang Kang. Sareng saya. Sekarang Iwan Kang. Di mana Kasep? Iwan. Mohon. Di Ranca Bolang Kang. Oh, Ranca Bolang cakat. Aya naon Kasep? Aya masalah itu Kang. Naon? Budak ora geus boga masalah. Justru kieu Kang, abdi teh kamari teh jalan-jalan. Mohon. Sareng bojo. Teu dua artos pisan Kang. Mohon. Aya tukang nangka. Mohon. Ari pun bojo teh, hoyong nangka. Teu dua artos geus ambelan. Mohon. Nah, terus cek awi abi ka bumi Kang. Mohon. Ari wengi teh pangeun da tiris akang ngartos. Mohon. Neng ditara-tara alim ambelane unggul hari nu kitu kumaha Kang? Eta teh sae Adil. Amun dina film mah pembalasan Cipitung. Eta teh sami jeung dongeng kieu tah kok. Oh, pan aya salaki buat baut we. Pamajikan teh meureun kesel, dipeuting buat baut. Mana teh kunaon buat baut? Ya, kitu. Nah, da mana teh? Hayang ngopi, kopi, kitu. Yang dahar. Aing mah lalaki teh rewel dibere bujur sia ku aing. Hayang tatangana. Nah, sia jo tatangana. Aduh, kela ya. Halo, mungkin jeung hayang tatangana. Halo? Halo, Ya, ini serang Radio Marang. nuhun. Biasa nyerah serang Kang Apun. Apun mangga sok. Pun. Ka nomor telepon mana Apun? Apun Gusti. Nah. Halo? Dipaean poho euy. Da ieu telepon hiji deui. Alah aing mah nelpon deui punten bieu ka eta kapencet. Lah urang mah rupa-rupa wae. Tak aing nelpon deui. Halo? Oh, euy.
durang dirang kegera-gerek halo 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 oi nuning nuninang nuninang nunani nunang naninang dede kapan sahur tika pungkur antosan di lebat sumur aduh kapasir kali dagang samak aki-aki ngakan patromak nunang nuninang kopokonang kopok katingang kenang bapak halo Halo, ya Kang Ibing, mun abdi di Ciwidey. mun ti Ciwidey kumaha kasep Keberadaan naroskeun Kang ari singa, bahasa naon? Bahasa mana? Bahasa Indonesia, bahasa Sunda. bahasa Sunda. Ari Singapura eta kumaha teh Kang? Nah, itu asal katanya Singapura. Pura itu adalah pintu gerbang. Jadi asalnya memang wilayahnya wilayah Indonesia karena dulu ditaklukkan oleh Gajah Mada. Singapura. Cuman kuletah Inggris Singapura. Padahal Singapura, pura itu adalah makanya lambangnya tetap aja singa mereka. Kalau jantan eta teh bahasa Sunda nya Bah, kayaknya kan. Sunda. Tapi nah atuh Gajah Mada teh sangat urang Jawa. Tuh bias-bias karena Sunda dan Jawa sampar bahasanya Sangsekerta dulu sama. Oh, gitu. Ya, Contohnya Kang. mangga. Seperti tunggal bahasa Jawa ya tunggal bahasa orang juga ya tunggal. Sami keneh gitulah. Halo. Salam. Kering Kulat. iya naraskeun ieu teh bala endah abi. Mohon. Ari balang ngantrang naon hartosna? Balangantrang itu jadi kumanya anu balangantrang teh anu sering aprak-aprakan lah. Sering aprak-aprakan. Mohon seperti kaleuweung ka gunung ka kebon ka mah zaman baheula mah. Itu balangantrang, ki balangantrang mun aya aki mah kolot teh mah. Gitu. Mohon. Atur nuhun Kang. Mangga. Halo? Halo, Ya. Kang Ibing ada cucungik jeung cucunguk naon bentangna? Cucungik teh ituna kasarna pisan tina irung. Enes pangambung. Mun tina pangambung teh lemesna itu kasarna cucungik. Anu Kang Ibing cucungik mah jangkung. Kulan? Cucungik mah jangkung Kang Ibing. Hatur nuhun, gelis-gelis tos gelo. Halo? Halo, Ya. Assalamualaikum. Salam. Mang Ibing. Mohon. Bade ngawaler nu tadi naroskeun kembang hoe sareng kembang lopang. Mohon mangga. Bubuai kembang hoe. Kemang hoe teh bubuai, Nuhun lajeng kembang lopang mah cacas. kemang lopang teh cacah. Cacas. Yang S-nya. Jadi bubuai, Sarang. kemang sing joko catat kok. Kemang hoe bubuai. Bubuai, nuhun. Mohon. Kembang lopang cacas. Cacas. Nuhun. Sok bade naroskeun naon deui ka abdi atuh. Sareng saya Bu. Sareng Neng teh ranca ekek. Neng tiranca ekek bubuai eta kemang hoe. Nuhun. Cacas. Bubuai kembang hoe, cacas kembang lopang. Mohon. Bubuai kemang hoe. Cacas kemang lopang. Catat kok. Tanung bae naruskeun tadi tos emang ngolorkeun geuningan ti anu tiranca ekek ieu. Ibu Nunung. Ibu Neng. Ibu Neng sanes Nunung. Punten atuh saleh tas itu. Kemang lopang, bubuai. Kemang hoe, Cacas. cacas. Nuhun. Tibalik atuh kemang Nah. kumaha? Kembang hoe, bubuai, kembang Bubuai. lopang, cacas. Cacas gitu. Tah gitu. Mangga Nuhun nuhun. Mang Ibing. Mangga sami-sami. Ini. Halo, tak itu bantuan atuh. Halo. Halo. Nuhun pisan tak gelis meneng tera cekek ya. Halo. Halo. Nuhun. Kumaha Bu? Halo. Halo. Pae. Halo. Halo Kang, Yuk. menuju tutup tadi itu Ih, mana? tadi. Kumaha? Hari nyase di bumi juga nggak disem nyase kan? Bulan. Di bumi nggak disem nyase. Ah, ieu nuju nyase mah nyase, aing teu mah henteu. Oh gitu. Ya hoyong itu hoyong ka bumi Kang. Nya mangga. Nuhun Kang. Mangga. Taya nu hade pisan ya kok. Anak lancang Spiderman. Nah, sia teh aya we euy aduh. Anak lancang Spiderman. Kemang bonteng naon do poho deui euy. Kang lemesna kutang teh kawai leres. Anak lancang mah keus Spiderman. Kang nyunkeun lagu Pileuyan Kota Subang tayang geus lila. Pileuyan geulis Kota Subang.
inget tah urang teh nyaeta ceritana mana gugupai tah ya jadi ngabayangkeun gugupai wilujeng angkat palebah Ciater persis keur layung ngareret ka tukang aduh lebah geus lah laguna beko langit subang ayu ngajurung ka Bandung najan sora najan senang wayahna da Bandung geus ngagupayan Pileuyan gelis kota Subang ayeuna awak mulang najan deukeut dedeh geget wayahna da Bandung geus ngadagoan di langit subang layung keur mayung basa awakeun ka Bandung tetep kadeudeut Gupay jeung imut ngajajabkeun di langit subang layung keur mayung basa awakeun mulang ka Bandung tetep kadeudeut undang hatineun Gupay jeung imut ngajajabkeun kasadayana sanes teu sono meureun ye da jam teu beuki nyerelek lain gardeng we nu nyerelek teh simkuring ada di hampura bisi loba kasalahan nya urang mah ngobrol lain jumago lain kumaha nyebut bisa henteu ngan resep we kana basa jeung budaya Sunda tak kapayun bisi urang ngobrolin nganggo telepon segala ulah asa-asa pletak-pletak geuning da simkuring nu teu nyaho aya we nu mangjawabkeun siga tadi kemang lopang anu kembang naon tadi teh kok kembang hoe anu tah aya atuh ka urang lagi bunga tah eta kasadayana nyangakeun langkung surbaya carek mah nyungkeun diapunten engke urang papenak dina acara nu sanes teh ye upami malam Jumaah ti simkuring mah pileuyan jejer useup paturai ternyet deui halimun nyalangkrung da langit gemendung panutan ati gelising katung diri
metlekeun di sota hate akan sabaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna urang main bal serenan make bal jeruk. Atuh mah bal jeruk ku bal duren. Euy atuh. Gawana urang ku baju. Beli gear mana? Gear atuh. Salah ini dia. Main bal sepak head dan tayo sisiku aclok bango main bal aksi teuing kolor pegat main bal di mana-mana main bal ikan bal main bal jeung suka sarjong teu ngahibur menang ya over alon los lepak tadi pek balik sieun suku kendak dipari geus nakarang tutur ngalales main bal teh
maksudna belah jame dia mah ini Paries jadi rada meuli main bal seseret deken hele deken hele deken hele deken hele asal bokan na jongna tisu main bal seseret deken hele leledot tuur kae main bal sepatu bingkang dipake football mawa baluar leor kawas orai nyeret jet rentang musuh mami nilai dilepas karena gol nyetak ngalahan si horeng gasing dengan tumpangan horeng pas lagi berkadar tumpang main batu kamu namanya pangkat itu jadi sebat katai santar dari ayeuna kalau ya panggilkan main bal pangurus Luis Nek pamain baris Bobby main bal komentator gede honor kompetisi sepak bola Breaking corner sliding tackle handball wasit adil tegas apapun berat sabelah menemping tanah silang main bal produktif sepak main bal main belakangan binas di loba simpatisan main bersih airplane main sabun ruang jago kandang dingin menang di ubung-ubung meleleh di balai dokang ingat jalan Mang Banjar badi milik mana? Badi milik Brazil maju nalang Indonesia seperti di mana? Mangano milik Walanda margi Mangano besar karena saya Walanda main bal pejabat turun langsung sponsor ngantai ngubah main bal supporter beli kartis undangan tiket gratis main bal rangsang bonus bermain bagus main bal jemput bola oper langsung di tukang musuhnya karena pinting kuring sudah langsung memanggil sok jangan ngalayang beriuk mulut karena parah main bal rambreng-brong ricuh gelut pasea ribut duit ribut wasit ribut skor ribut bonus eta kawih diciptakeun ku Mang Koko